Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah petepang disareng para wargi sadayana mustami'in mustami'at. Mudah-mudahan aya dina kayan sehat wal afiat. Urang lajengkeun wae kana kitab salajengna dina kitab Qatrul Qais fi Sarhi Abilais fi Masail Abilais. Anu bagian ka genep mun telepat mah halaman masih aya di halaman 4. Tuang hadoroh heula sasarengan supados diberkahkeun ku Gusti Allah ieu kitab atawa ieu ilmuna. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulil wasri wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa usun la ruhi syarqa ajran wa ususan la ruhi sana ulama وَوَصُّلِهِمْ وَفُرُهِمْ وَسِلْسِلَتِهِمْ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Kitab Qatrul Qais kitab non kitab tauhid, kitab masalah keimanan urang, keimanan ka Gusti Allah, ka para malaikatna Allah, ka para nabina Allah gitu tah. Ka kitab-kitabna Allah teh ilmu tauhid, kepercayaan urang terhadap pangeran urang teh dikuatkeun teh ku ilmu tauhid. Matak penting ilmu tauhid teh pikihna bagus, tauhid lagi kudu bagus supaya urang teh lebih yakin ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mayeunya ayeuna faidatun. Faidatun ari ieu teh hiji faedah, takdirna huwa faidatun. Man ari sahaning jalmana taroka eta anu ninggalkeun ieu si man arba'a kamilatin kana 4 pirang-pirang kalimah. Kamula tah sampurna naon imanuhu imana ieu si jalma. Jalma anu ninggalkeun kana 4 kalimah ieu sampurna imanna. Pertanyaan. Naon wae pertanyaanna ayeuna basa ayeuna wa kaifa jeung lapad kaifa, wa mata jeung lapad mata, wa kam jeung lapad kam. Ayeuna di mana? Kaifa kumaha? Mata iraha? Kam sabaraha? Lamun ieu teu dipertanyakeun dina masalah keimanan eta sam imanna geus sampurna. Fain kola tuluy lamun mah aya anu ngucap laka kanjeun saha qailun jalma anu ngucap tuh disimpailna teh lapad qailun lapad qala fil madinah qala yaqulu qawlan fa huwa qailun lamun qala ngucap lamun qailun anu ngucap disimpail nasirun anu nulungan qailun anu ngucap. Fain kola tuluy lamun mah ngucap laka ka anjeun tuluy lamun mah ngomong ka anjeun saha qailun jalma anu ngomong. Lamun mah anu ngomong kieu ka anjeun kitu. Ayeuna kana basa ayeuna eta kumaha? Ayeuna eta di mana? Allahu ari Gusti Allah cenah. Mun aya nanya kitu kumaha jawabna? Pajawabuhu mangka ari jawabanana. Ieu si pajawabuhu mangka ari jawabanana. Hu kaya si qail, pajawabu mangkari ngejawab nah hu kaya si qail laesa eta basa laesa. Laesa teu aya ka Gusti Allah pimakanin eta tetep di hiji tempat. Gusti Allah mah teu cicing di hiji tempat. Wala yamuru jeung teu ngaliwatan alai ka Gusti Allah naon zamanun waktu. Gusti Allah mah teu ka barengan ku waktu jeung ku tempat. Wa in qala jeung lamun mangucap laka ka anjeun wa in qala jeung lamun mangucap itu jalma anu nanya teh si qail laka ka anjeun lamun anu nanya kieu kaepa eta kumaha Allah ari Gusti Allah pakul maka kudu ngucap anjeun lahu ka itu anu ngomong laesa eta henteu aya kamislihi eta tetep anu mantaran ka Gusti Allah naon syai'un hiji perkara oge. Wain kola jeung lamun mah aya nu wain kola jeung lamun mangucap ieu jalma nu ngomong teh si qail teh ya tah ieu fa'il ka dieu. Laka ka anjeun mata kana basa mata eta iraha Allahu ari Gusti Allah pakul maka ngucap anjeun lahu ka itu si qail ari Gusti Allah teh awalun eta anu tipayun
bila betidain kalawan teu aya mimitina ibtada yabtadi'u ibtidaan besuasi majid warna sani bab kadua wazan ifta'ala. Jadi Gusti Allah mah teu aya ti heula teu aya mimitina lamun aya nanya Gusti aya Allah iraha ayana jawabanana awalun bila ibtidain wa akhirun jeung ari Gusti Allah teh anu akhir bilan tihain kalawan teu aya panganggesanana. Wa in qala jeung lamun mangucap ieu jalma nu ngucap tegasna si qail teh laka ka anjeun kam kana basa kam eta sabaraha Allahu ari Gusti Allah pakul maka kudu ngucap anjeun lahu ka ieu si qail ari Gusti Allah teh wahidun eta anu sahiji lamin qillatin lain tina saeutik sahiji teh lain saeutik qul huwallahu ahad kul katakanlah ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Gusti Allah Allahu tegasna Gusti Allah teh ahadun eta nu hiji pangeran teh Gusti Allah teh mas'alatun are teh hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa kana basa kaifa wa kaifa eta kumaha tuminu percaya anjeun atawa iman anjeun bil malaikati ka para malaikat. Emang anjeun kumaha carana supaya anjeun percaya malaikat? Pajawabu mangka dijawabna takulata yen ngucap anjeun maka jawab anjeun. Kieu ngucapna teh inna malaikata kana yen sanyana malaikat teh asnapun eta pirang-pirang warna. Aya anwa ngun tegasna pirang-pirang warna kasiratun anu loba ieu anwa fi ahwalihim dina pirang-pirang tingkahna ieu malaikat. Wa af'alihim jeung pirang-pirang pada melanana ieu malaikat wa askalihim jeung dina pirang-pirang rupana ieu malaikat. Jadi malaikat teh macam-macam. Pirang-pirang warna cenah. Kitu dina tingkahna, dina pagaweanana jeung dina rupana. Jiga jelema we kitu rupa-rupa. Wa minhum mangka eta tetep tina sawarena malaikat teh hamlatul arsy ari aya malaikat anu nanggeuy kana aras. Wa jeung ari ieu malaikat anu nanggeuy kana aras teh alat titaubaqatil malaikati eta nu pangluhur-luhurna golongan malaikat. Jadi aya golongan anu malaikat anu sok nanggeuy aras, ieu teh golongan anu pangluhur-luhurna malaikat. Wa waluhum jeung anu pangheula-heulana naonana wujudan ayana. Diayakeun teh pangheulana malaikat teh ieu cenah malaikat anu nanggeuy aras. Wahum jeung ari malaikat nu nanggeuy aras pi dunia eta tetep di dunia arbaatun eta ya opat. Di dunia malaikat nanggeuy aras teh opat. Wa fi yaumil kiamati jeung eta tetep dina poe kiamah mah malaikat nanggeuy aras teh samaniatun eta 8. Ala suratil ali bari netepan kana rupana pirang-pirang uncal. Uncal cenah. Ma ari perkara bayana Allah fi anu tetep ieu ma antara pirang-pirang jarina ieu awal ila rukbihan nepikeun kat dua turna ieu uncal masiratus sabaina eta lalakon 70 naonana aman tauna jadi ti jari-jari nepikeun katuurna ge perjalanan 70 tahun bakal tingku gede gitu tah. Dina poe kiamah teh. Atau iru masru'i tegesna perjalananana manuk anu hiber al masru'i anu tarik hiberna. Sakitu teh lamun dihiberan atawa perjalanan teh lain lempang ku manuk anu pang tarik-tarikna hiber. Perjalanan masih perjalanan 70 tahun. Wa amma sifatul arsy kabayang gedena malaikatnya. Kos kumaha dina poe kiamat dijreng-jrengkeun ku Gusti Allah. Wa amma sifatul arsy jeung anapun ari sifat aras pakila eta diucapkeun. Inna usanyanya sifat aras teh inna usanyanya ieu aras jauharatun eta permata atawa batu anu mulya atawa intan berlian jauhar teh hadoroun anu semu hejo anu hejo wa huwa jeung ari ieu aras teh min a'dhamil makhluqati eta tetep
tina anu panggede-gedena pirang-pirang makhlukna Allah. Anu panggede-gedena pirang-pirang makhlukna Allah teh ieu aras ngelehkeun gedena bumi. Aras teh gedena teh. Khol naonana kholqon ciptaanana tuh. Ya tamyiznya naonana kitu lamun bahasa Sunda mah segatna teh jadi tamyiz. Tamyiz teh salah satu isim anu wajib dinasabkeun. Naonana kholqon dadanglanana Gusti Allah. Wa yuksa jeung disimbutan ieu aras kula yaumin dina saban-saban poe al palaunin kalawan 1000 warna. Tiap hari teh disiram ku 1000 warna. Bin nuri anu tetep tina cahaya layastati anu henteu bisa nempo layastati anu henteu kawasa non ayam duro yen taningali ilahi kana itu cahaya naonana sakholkun makhluk min khalqillahi anu tetep ieu makhluk tina pirang min khalqillahi taala tina makhlukna Gusti Allah taala bari makhluk Gusti Allah. Jadi makhluk mah geus bisa nempo weh kana caangna eta aras teh katinggu terang benderang. Wal asya'u jeung ari pirang-pirang perkara kulluha tegasna sakabehna ieu asya pil arsya anu tetep ieu aya di aras teh. Ka qotin eta sapertikeun cincin cenah. Sapertikeun buleudan cincin pi palatin anu disampalan dina sampalan. Jadi aras teh sapertikeun bunderan cincin anu disampalan. Wakila jeung diucapkeun innal aras sayen sanyanyana aras teh kiblatu ahli samai eta kiblatna ahli langit. Jadi ibadah jelema-jelema anu ibadah di langit sapertikeun malaikat atawa nabi-nabi eta mah kiblatna teh lain ka Ka'bah. Kama annal Ka'bati sapertieun Ka'bah kiblatu ahlil ardi eta kiblatna ahli bumi. Ai bumi mah Indonesia ngiblat Indonesia. Bumi mah kabehnya ngiblatna teh mun salat ibadah teh ka Ka'bah, tetapi lamun di anu ibadahna nu aya di langit malin ka Ka'bah ibaratnya ta ka aras gitu. Wa minhum wallahu alam bissawab sagitulah.